Ah, aing gua ditagih. Wah deui. Duit yang bener sakieu yuk. Aing baru gua hutang teh usan ka ideng kan nya. Isuk sore wae. Aing apa sih yang Ji, tua sih teh motor teh. Nah, ini semua. Enggak, tuakin ya. Kenapa tuh ieu motornya? Kemana di hutang? Dia tuh layar. Apa sih aing? Motor aing ngadat-ngadat teh nya tuh ieu naon aduh aing. Soalnya penting teh. Wek naon wek? Motor mah mogok we aing. Mogok. Cik jong dempuan wek wae. Sugan bisa ya. Emang bisa gitu mana mat? Jin sia mangnya cerawek. Pan aing kieu ge lulusan otomotif kehead. Aing masih terpercaya aing mah. Nairah mana sakolana? Ji, hayang hurung bung sia. Ada moal aing balik sia mah. Atuh sok mat. Mau nepokeun ya? Aduh aing sugane hurung deui atuh. Wek asal aing nu kieu na aing mah. Gampang mat nu kieu mah sok asal hade we bukan mah. Sok ilikan lo aing panas ya tuh. Wek aing dicek kok. Lah si Rawek aku bodoh anjing. Mah heueuh moal hurung deh standar oge ngegantung ieu mah. Lah bisa nih gitu kata jalan mah teh. Jika itu percaya aing mah. Lah kok aing duitkeun we ieu mah lumayan. Oh no. Iya banyakin nanti. Geus hadecan mat motor teh. Ulah pisan. Geus wek yo, mandikeun duitna. Wari geus mah mat. Aing kudu mayar sabaraha ieu ka maneh? Lah murah wek harga balad ieu mah. 500.000. Cumur anjing 500.000. Mahal teuing. Bengkel gitu sakitu sih mah. Ka bener ya aing sabaraha mayarna? Ye, wek ieu mah kenalana berat sia mah. Atuh mana boga sabaraha? Sia mahal-mahal teuing. Aing tos nagihan ge teu hasil mat. Aing boga nagih sakieu tah, boga gocap. Yeuh. Olikeun wek, bae gocap ge lah. Da aing deui ngaboga sakieu. Nuhunnya yo. Nuhun nya mat. Ek balik aing. Nah bener gitu geus hade ieu teh. Uang ajaran. Dah si Mamat hebat euy. Tadi mah jika nu teu bisaeun tadi mah tapi da antara otak mah nya. Balik lagi mah. Wah, si Rawek dulu itu. Sedang kamu bodoh ku aing. Kalau berage standar anjing tinggal gitukeun tah. Aing menang duit gocap lumayan euy. Rezeki anak soleh ieu euy.